Sanes gitu hapunten Pak RT ye. Pak RT pamun mangpon aya ken huntu dua deui. Huntu. Aya tamu. Hei. Aya semah. Semah teh anu sok hesekeun anu di ieu. Apa Pak RT? Tadi ya Pak RT. Nama teh Pak RT kurunyung. Ada tamu cenah. Aya semah. Ya geus bungkus pembukuan. Geus kieu pembukuan. Pembukuan naon ieu teh Pak RT? Penerima tamu. Penerima tamu? Begini RT kieu. Jikalau lamun juga oge. Begini Pak RT kieu nya. Aya tamu kan eta teh kewajiban Pak RT. Kewajiban. Sumuhun ngan ieu namanya teh narosna teh berjogikeun ambulan. Ambulan teh aya Pak RT. Tah nu mawi abdi himeng. Salah datang. Tah, maksud Pak RT. Tah sok panganya tergelarnya mah tamuna kalimana. Nyanakeun Pak RT. Asa kula lieur eta tamu ya ngan harap mungkin kita tadi ngajak Lieur Pak RT lieur. Lieur di dieu Di dieu. Mohon ya. Masyaallah. Astagfirullah dia teh. Aduh, jangan liur kan dia Pak. Wah ya semah anu nipu ya mah ya. Aing teh mau berlukon. Wah ya. Aduh. Aya naik Pak. Nipu ya mah. Oh. Ayeuna biar paling sawe. Oh, sama. Mohon abi. Ya kan hukuman teh Abi jimat. oh dijijit mah. Mohon. Maksud ka Pak RT? Iya, Pak. Keseni teh. Oh. Keseni aya naon maksudna teh teh? Berarti upami nuhu eta naon teh? Oh, pada ulah penari atau napi pencahaya. Oh, komplit aku. Ibu di mana tapi? Di Mas. Mas, ya atos. Aja Mas. Ayo. Makasih ya. Piringmu kuat bang sakit. Apa dia mah gitu. Bukan komo semah piringmu ada model. Aduh, lapar gitu tamu teh ya teh. Kami, sekarang kami Pak Kami. Kan ieu mohon dari RT mah kena bager, kena barahan. Ada tamu harus dijamin. Kena siapkan makanan, siapkan kadaharan, siapkan cai, kalu. Coba kamu nyatu, coba kadaharan nih. Tapi enggak bisa. Coba ini kan.